Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saatos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di Mendabai ayana, utamina kanggo ka para baraya anu ngagaduhan hanca ieu carita jakarana. Pedaran Mang Dedi ka sapiwan jijina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting di hiji guha Panoban para begal, khususna atuh Ki Badrowi alias guru atau ged kakentong eta begal diriung ku anak buahna nu harita bahwa Badrowi keur narekahan jeung nyareatan nyatana kasih Oded anu kalekna doang tapak bedogna Ki Japar teh nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana. Pilih ku galih anu saena singkahan ku manah anu awona anggo peueunteungan enggoning urang lumampah di alam dunya. Kanggo ka warigi-warigi Mang Dedi, alhamdulillah nuhun kana mangrupi WA natos katambi ku Mang lo nya. Insyaallah kapayuna mah atuh Mang teh aya maksad live streaming gitu nya, mudah-mudahan lah Allah nyarengan. Bangga para pamirsa kayaan alam ti peuting khususna di jero guha na para begal. Bangsa alam harita teh beuki peuting bae. Di tengah leuweung luang liwung atuh harita lamun anu kawenehan mah bakal matak sieun. Lamun seug manggih atuh hiji batu anu dijieun panto eta liang guha. Naon sababna? Sabab di jerona mah harita teh keur loba anu guntreng nararomong. Horeng si mana horeng Ki Badrowi gegedug eta begal. Harita teh keur narekahan atawa ngubaran si Oded anu gudawang awakna ku budog musuh. Malah harita Ki Badrowi keur babacaan teuing naon. Tong harganing alo nu ngabanungan Mang Dedi sorangan lieur ngabanunganna babacaan Ki Badrowi. Dina waktu anu singet atuh si Oded harita keneh diubaran ku Abah Badrowi. Jigana bae atuh harita teh nyerieun si Oded dimenikeun ka cengar-cengir. Giging ya. Giging. Giging ya. Ontong cengar-cengir sia anak buah aing gua. Gengekeun. Giging sia. Lamun usik didagor sia gua aing. Hastuan baca jembil jam berapa jam gitu cik Ki Badrowi mau disesembrot atau tina sungutna disembrotkeun ku cai anu menang nyokot si Juha. Harita atuh leungeun si Oded nyambung deui sakumaha biasa ngan eta ge aya ngagaris saeutik. Atuh dumasar kana hal eta kajadian eta dikesaksian ku kabeh anak buahana. Atuh teu matak heran sarerea oge atuh mending kukodeg sarta muji kana kabisana Mbah Badrowi anu jadi guruna. Malahan masih Oded oge anu ti tadi gawena humarurung cungar-cengir ayeuna mah ngadadak jempe. Da eta tatuna ayeuna mah geus teu karasa deui, teu karasa ateu-ateu acan cek bohong teh mah.
Bahas ya Soden. Masih keneh nyari kelek sia. Alah, Kunaon? ento guru. Ayeuna mah geus teu karasa nyeri. Nah dikumahakeun bet bisa gitu geuning Abah. Nuhun Abah, kuring cager deui ayeuna mah. Teu salah boga guru teh euy. Wah, nya bener geuning orang boga guru tuh hebat ya. Cing atuh turunkeun ilmu teh Abah ka kuring Mbah. Da hayang atuh bisa kitu juga Abah. Cek si Juha nyambung omongan si Oden. Ngadenge kecap kitu pok di Badrowi harita. Montong wakang aku jago atuh sia. Lamun teu bisa kitu-kitu ajan Mbah. Geun heug. Ya. Ge lamun geus aya waktu ku dewek diturunkeun ilmu aing ka maraneh kabeh. Nah, bener gitu pisan, satuju Abah. Heeh. Sia teh aku naon make jeung bisa kitu sia teh Oden. Dikumahakeun sia teh? Bahwa Drowi harita ngareret ka si Oden anu anyar cager teh. Pok si Oden harita. Dongeng nama panjang Abah. Hasil teu si lain sakabeh ngagarong lembur sindang sari deh. Hasil. Di Badrowi harita tatanya menita telepek. Kanu jadi sakabeh anak buahna alias muridna lantaran manehna ngarasa penasaran. Keukeuh hayang geura nyaho kana hasil pagawean. Pok atuh harita si Juha ngomong beri jeung nyarengeh bangun anu bunga. Kunaon seuri ya? Juha? Hasil Bah. Hasil. Ari usaha mah samalahan mah bisa disebut mecekil. Tuh tempo buntelan tah eta teh Bah eusina teh duit jeung perhiasan ditambah ku barang-barang sejenna keur pangabutuh urang di dieu. Tah, gitu ngaranna murid aing. Kudu hasil ngagarong teh euy. Dah kulantaran kitu. Ge adi sia Robert. Abdi. Kaling, yap. Dodeng. Mana hasil gawe sia tiluan? Hasil atawa henteu? Ibadrowi harita tumanya ka muridna anu tiluan. Bari jeung ngareret burilak panonna teh meuni seukeut pisan ki Badrowi mah matak pikasieun. Sanggeusnya kitu pok harita si Dodeng ngomong bari jeung rada ngeleper. Hasil kuring oge Abah. Tuh gemolan gede eusina duit jeung perhiasan ditambah ku papakean aya baju kampret, aya calana pangsi sarung oge aralus, malah mah aya kopeah keur guru bisi arek dipake mah. Naon sia dedengean aing teh sia Dodeng. Aing kudu make kopeah sagarupa. Memangna aing lebe sagoblok. Badrowi harita ngambek ka si Dodeng. Sorry sia. Eta mah bisi arek aduh Abah pake. Duda ari nu makena kopeah mah pan lain ukur lebe wae atuh Bah. Da geus lumrah di mana-mana ge aya kacopet-copet ning marakeun anu kitu kopeah hideung. Aya nu di kopeahaning copet ge. Gadeng-gadeng sia jing. Gadeng sia. Eueuh urusan aing mah jeung kopeah-kopeah kitu mah dah. Sari. Dengekeun euy. Kamana ai si Jupri ieu? Asa teu kadeulek waing. Cek di Badrowi bari jeung curang cileung ralateret ngencak ngatuhun tenan sakabeh murid-muridna anu keur ngarariung di dinya. Tapi edas benar memang eueuh si Jupri teh.
Samala si Oded jeung baturna nu sejen karek inget ka si Jupri anu tadi lulumpatan kabur bari jeung mawa arum rengganis teh di lembur Sindang Sari. Barang ditanya kitu ku guruna pok atuh harita si Juha ngawalon bari jeung rada palanga polongo deh si Juha oge sabab kakara sadar harita ari si Jupri teh ka mana. Nah abada si Jupri mah tadi teh balik ieu heula bah. Dageus hasil mawa barang mawa anak kuwu manehna teh abah. Ha? Anu bener si Juha siang nyungur. Benar abah pangheulana da geus hasil si eta manewak mawa awewe teh. Mana sia eueuh mantog sia ka dieu goblok. Cing sia nyaho teh si Asdur. Aduh nya henteu abdi ge abah da puguh bah aduh. Abdi oge karek ingat ayeuna ka si Jupri teh. Geus pasti ieu mah ieu keur senang-senang we si Jupri teh tah cek si Juha harita nyanyahowanan. Barang ngadengih kitu pok deui atuh harita ki Badrowi tumanya ka si Juha. Bari pok atuh harita leungeunna kana padudan. Terus atuh diseungeut sedot atuh harita kene oge dikanyot serbung hasubna mula ka luhur. Diserikna meuni bari jeung peureum beunta we teh masih abah bau nu nikmat pisan. Sing sok atuh dongengkeun. Nah kumaha lalampahan sari laing kabeh teh atuh. Cik aing aya ngadenge jeung kunaon sia teh Oded make bisa tatu gelut jeung saha ari sia. Bet ngerakeun aing sia. Maknya sia teh komplotan garong siluman belang make kudu eleh gelut. Goblok sia teh mah. Rambat kamalai ka aing sia. Cedah meureun cek urang lemur teh kantun we cedah ngaran muni alus. Siluman belang beye cenah meureun eta beunang anak buah deui. Tuh saha nu eleh aing nu eleh anu era mah goblok gitu. Sia mah Abah mah tong wakamotong atuh bang ai abdi ngomong teh. Kieu dongengna anu kajadian teh peuting tadi teh. kumaha? Nya sok saksian ku abah. Tong waka bebarewekan wae atuh. Da can beres kuring ngadongengkeun si Jupri teh. Piraku abdi kudu sumpah Jupri teh tos hasil bah mangku awewe. Kadieu Nyakeun aing beuneuran. duka teh teuing. Kanggo abah duka kanggo saha-saha nama. Sok ayeuna urang didongengkeun ku abi. Barabat atuh harita keneh. Si Juha ngadadarkeun ngadongengkeun naon rupa sakabeh lalampahanana. Ti mimiti datang ka lembur Sindang Sari. Anu saterusna atuh aya kajadian gelut perang campuh di Tegalan jeung Ki Japar katut anak buahna. Sok sanajan atuh anak buah Ki Japar teh pangabisana teu sabanding jeung pangabisa maranehna. Tapi nyeta atuh ari kuloba mah teu burung we mata kriweuh paciweuh. Nya sanggeus rengse mah ngadongengkeunana. Pok si Juha mungkas dongengna. Lah kitu abah. Lalampahan anu peuting kaalaman teh. Untung keneh buntelan mesih ka bawa. Ceuk si Juha bari jeung banggutan aning hormat digoreng-goreng ngeda ka guru. Lila kulila atuh si Juha cangkeul sabab guruna Badrowi. Lain nemalan kelaka ungut-ungutan bari jeung lelempangan. Terus balik deui.
Jadi kitunya lalampahan siasa kabeh teh. Dua. Sumuhun heueuh Abah gitu pisan bah. Si Oded lamun teu kaburu katulungan ku kuring geus pasti si Oded lain kalek wungkul anu tatu tetapi aya kana bahan bencar jeung hulu-huluna bah. Wah. Lamun kitu mah lumayan atunya. Di lembur naon teh? Sinang Sari Sinang Sari teh aya jago namun tadi dinyata. Cik cek panenyo silaing. Saha kira-kirana anu apa kan nu jagona di dinya? Naon? Bah, kuring mah teu apa bah da teu pati sidik atuh Abah da puguh keur poek gelut nage ukur remeng-remeng. Jaba apan kuring teh atuh keriweuh paciweuh lawan musuhnya ari kana dadeganana mah rada-rada apa. Ngadenge keterangan kitu ti muridna bahwa Drowi harita tenget ngabanungan meuni unggut-unggutan ari anak buahna anu sejen lain kabeh oge cara ricing we jarempe teu pipilueun ari henteu ditanya mata disada da sok sieun cenah ku guruna ambek. Komo deui atuh ayeuna kaayaanana eleh Garut. Keur kitu pok deui atuh harita Bah Badrowi. Gua sia apa teu? Red. Naon Abah? Lain naon abah goblok aing nanya ka sia apa henteu ka mangkuluk anu gelut jeung sia puting tadi teh. Apa nama apa bah? Kuring mah lantaran geus 2 kali. 2 kali naon? Panggil jeung manusia eta teh. Samalah si mangkeluk eta mangkeluk karek kuring teh kalek uing nepikeun ka dawang apa kumanehna. Nya aing ge nya. Oh. Sia teh 2 kali gelut jeung mangkeluk eta. Nya Abah tah kitu. Hartina lamun kitu mah teu salah deui atuh. Naon bah? Anu teu salah deui teh. Dengekeun ku sia. Lamun kitu mah sia anu goblok. Belet jeung belegug Oden. Piraku sia teh meuni kudu eleh ku mangkeluk urang lembur sasiki. Ya? Nya henteu sasiki mah Abah. Da penting malobaan anak buahna oge meuni ngaburu dulu bah. Jiga cai caah. Mau iya sia komplotan siluman belang kudu eleh ku bebenyit. Meureun turun derajat aing ku sia. Ki Badrowi harita ambek-ambekan ngomongna sesentak sengor. Panon anu geus melotot teh melotot deui. Katara meuli JR beureum bangun anu teu panuju kana lampahan murid-muridna. Lantaran komplotan rampok siluman belang anu salilana nepi ka sieun jeung nepi ka gigis ku balarea. Ayeuna make der menang laporan make kalabur sagarupa malah aya nu dewang sagarupa ngelawanan urang lembur. Kitu cek pamikirna Bah Badrowi. Sabot keur kitu pok atuh harita si Obed. Kieu eta teh abahnya. Aduh meni reuwas. Tong tarik teuing atuh bah aduh meni reuwas ge tenang atuh bah. Sok rek naon sia ngomong naon sia Bet. Han Rek ngomong naon sia goblok kali naon rek. Kieu eta bah aduh ampun Gusti. Kuring sakabehna oge mampu keneh ngalawanan ka urang lembur Sinang Sari teh. Wani keneh lah. Nah atuh sia make jeung kabur sia goblok. Lamun mampu keneh mah sia ada kabohong kain sok jagor sia hulus jago aing. Keur tenang bah tenang bah. Kabur sote bah kahiji atuh si Juha ngagorowo kaja kabur. Dalamun si Juha teu marentahkeun kitu mah wah. Saukur ngalawan urang lembur mah dibabat pacing kabeh oge bah cokorna. Kusaha? Ya wabi atuh bah. Bener pisan bahnya. Eta ge kuring anu marentah mah kabur cabab nempo naon si Oded tatu sarta boborot ku getih. Jadi lamun terus-terusan gelut ngelawan musuh merenan si Oded beakeun getih bah. Kapikir wae euy. Si Juha harita anu ngomong nyambung kekecapan si Obed tadi. Bahwa Drowi harita ken oge ngahulang sakedeung bari unggut-unggutan. Wah. Lamun kitu mah ye
aya jagoanana di lembur eta teh. Lembur naon teh? Sinangsari. Lembur Sinangsari. Si laing apa teu jua kadang-kadangna? Teu apa atuh Abah piraku atuh ngaran musuh kudu apa Abah. Da kuring mah tu panggil oge karek tadi peuting di ongko bah. Tanya we atuh si Oded sugan we atuh. Geus we tuh nama kitu mah euy. Sok ayeuna mah si laing sakabeh gara heula. Da cara pe meureunnan tunduk jeung hayang nyatu ongkos lain gebeureun. Nya Bah. Urang mah dure kae es lah we lah. Jeung capek diongkokeun bah lah. Si Obed jeung si Kering we anu sina bagian ngaliwet mah. Nya atuh sanggeus kitu mah. Si Juha teu loba omong deui terus sarta keneh oge atuh ngagoledag dina samaksa heula ge babutut di rawing anu geus meunang ngamparkeun. Terila oge reup we atuh sarare di dinya kitu deui si Oded jeung anu sejena. Sarare heula da pugu sarua capena jeung tunduhna nataku. Ngan anu henteu teh si Obed we jeung si Keling maranehna mah harita teh terus kaprak-kaprak ngaliwat nyadiakeun kadaharan sakumaha biasana. Kawan tu harita teh mangsa alam geus rada asup ka isuk. Jadi kagok cenah arek sare oge. Nya atuh ngadon ngarobro we harita jeung guruna. Mangsa alam harita geus isuk-isuk. Hawa di piluwengan meuni camewek tiis nyecep. Angin deutik ngahliwir karasa matak seger kana awak. Ari mata poe harita teh kakara muncang nis teu belah wetan. Langit bengras taya tedeng aling-aling. Manuk-manuk recet di sarada. Bari jeung pating araclog dina dahan jeung baturna estuning matar kelar jeung matar kuaas. Kasugri para warigi. Ayeuna urang kocapkeun heula kayaan si Jupri anu harita keur ngagoler kapaehan di sisi leuweung. Sanggeus arum renggani sakarembut ku jakalara teh. Harita si Jupri teh ngagoler keneh we teu empes-empes. Awakna meuni camewek tiis bibirna oge meuni keunteul. Puguh oge atuh da ti peuting keneh manehna teh ngagoler di dinya pisan. Tekung sila kulisik atuh harita lenggena usik. Terus berai panona bentak atuh ret ka kencade ka ketuhuk bari jeung ngumpulkeun dalem pangacianana. Sanggeus sadalila korejat atuh harita si Jupri teu hudang. Maksudna mah arek hudang tapi ngadadak atuh harita manehna ngakuak lantaran iga burung karasa ngajenghak. Allah, Aduh, haram jadoh si iga burung aing meuni nyeri kieu. Dasar si kabelan aduh. Ya sakujur awak aing meuni nyeri kabeh ge sareng kieu aduh. Cek si Jupri cungar cengir harita teh terus atuh harita maksakeun goledag ngagoler deui lalaunan kitu ge. Malah dadana oge karasa merikeun kanyari tapak tajongan jakaarana nu kacida tarikna. Ras atuh harita inget kana kajadian tadi peuting dina mangsa manehna gelut ngalawanan saurang jajaka anu can kanyahoan saha-saha ngaranna dina mangsa marabutkeun awewe nyatana arum rengganis teh. Nya atuh ayeuna maranehna sadar kana sagala rupa anu geus kajadian. Renghap si Jupri teh harita narik napas bari jeung terus ngagereneng ngomong jeroning hate. Aduh ayeuna mah inget tadi peuting gelut jeung sia urang mangkluk. Terus aing eleh dasar kasebelahan si kunyuk bangkawarah mata wirang. Ya aing make kudu eleh ku pejuh kamari sore
tapi nya saha eta mangkeluk teh jadi penasaran aing. Lamun parang isuk pageto pangi ku aing mau diberi hirup sia wawalak diwajak sia ku aing. Kitu cek omongan si Jupri jero hatena. Manehna ngerasa ambok samalah matana oge merikeun kadib bolotot-bolototkeun huntu kekerot ngancing. Dua dampal leungit pat peureup non harita mediting perulun nandingan buleudna jeruk bali. Hatena panas amarah teu kawadahan, tapi harita mah atuh teu bisa kumaha. Ngan saukur bisa ngarenghap teh wungkul bari jeung urutan dada. Komo atuh air ras inget makan nu geulis arum rengganis. Nu geus rek kapimilik harita ampir-ampiran beunang. Manehna ayeuna bet kudu jadi leupas deui. Dasar kasebelahan si gelo si ontoho dan lain-lain sia. Aduh kebogoh aing aduh geulis meni seungit kapanggul ku aing jeung herang mencrang juga. Jadi lepas deui si goblok. Cek si Jupri harita terus ngecowih ngomong sorangan. Teu beda we jiga nu gelo anyar. Ngan untung harita teh aya di sisi leuweung. Jadi eueuh batur anu nempokeun bari jeung awak mah. Ngagoler keneh atuh da karasa urut gelut peuting tadi meuni asa disiksa awak teh lalinu saawak-awak. Samalah beungeutna oge meuni bararangep semu biru. Jeung hareh jauh deh sanggeus sadalila kuniang si Jupri maksakeun maneh hudang. Kitu ge lalaunan pisan beri cungar cengir muringis. Jung atuh harita nangtung berjeng sasempoyongan. Pok deui atuh harita ngeceuwih ngomong sorangan. Eta masih Jupri isuk-isuk ngangkatkeun awakna anu geus ripuh meuni melesit aya nu disada. Aduh aing kudu bisa maksakeun balik ayeuna mah nyeun bae lalaunan ge aing anu penting mah aing bisa nepi ka gua. Tapi nah kamarana atuh aya balad-balad aing beuteung kadeuleu saurang-urang acan. Meuni teu narulungan tah si bedul kabeh ka aing dasar goblok si edan si setan dan lain sebagainya sia. Cek si Jupri ngeceuwih ngomong sorangan bari jeung awak meuyegeung. Sanggeus kitu batur harita si Jupri teh liumpang kitu ge lalaunan bari jeung sasampoyongan. Dapulugu atuh sakujurning awakna karasa munikeun ka nyeri lungse jeung capek satulang-tulang asa pasiksak. Tapi harita terus ngeureuh maksakeun maneh sok sanajan bari sosoloyongan oge. Dapugu atuh hayang geura gancang balik ka guha. Anu jadi pademukanana kasugih para wargi. Gancangkeun ieu carita. Mangsa alam harita teh geus maju ka alam beurang pisan. Mata poe geus mancaran samalah geus karasa panas. Tapi ari di piluweungan mah teu patip karasa teuing da loba tatangkalan anu garalede jeung harieum. Tapi wanci nyapih bangsa misah para wargi. Rupina bae carita cag urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi baris ngahancap dina mangsa nu bakal datang we nya. Hatur nuhun lo, nuhun kadehela like, subscribe, sareng komen oge lonceng natoel. Hatur nuhun salam sehat kasadana ulujeng ditebangkeun deui sareng carita anu salajengna. Hatur nuhun ujang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.